Ki kumaha ieu teh pangomeankeun yang isuk sekolah. Kalam kurang. Kieu kajerokeun tuh pere-pere ieu. Oh geus kitukeun isuk jeung isuk. Halus lah ieu Mang Sapal. Sampai kosan kita Bau tuh ya. Jangan mari meuli kumincir. Kumincir, tidak bisa diam. Abdi teh bade meser HP da enjing si mama teh gajian. Abdi teh atuh bisa abdi teh enjing teh. Mama teh da gajian da enjing teh nya. Yan, tenang, mana teh meuli kumeo. Ngomong sorangan. Kumelo suka berbicara sendiri. Ki, mata hiji ki da mana mayan batang rawan ki. Bung, Nah, lapar. Dah siapa dah? Itu kasiran. Mah. buntut kasiran, pelit. Aduh bosan. Mana? Ayo ngomongin bahasa Indonesia. Ya orang pada geus apal cangkem. Orang kesorangan atuh. Oh ya? Apal cangkem, hafal di luar kepala. Misalkan teh pan ulangan ya. Orang ngapalkeun atuh. Ayo. Keren, Pik. Pik kan dia. Gimana? Wah, ayah. Wah. Mana mah? Ayah adol. Wah, ya mana mah? Atah adol, kurang ajar. Anjir, tingali aya kesian. Pas-pasane urang tingali ronda. Kecia. Kamu kurang. Apa ya siapa yakin dari urang jah? Gua ingin cari ya. Iya nih, ambekna sakulit bawang. Ambek sakulit bawang, mudah marah. Duh. Iya, ini hujan deh. Kayong teh. Ya, Mal sampai mal. ya tuh nih Tepati. Tapi sok ngabudi ucing. Ngabudi ucing, pura-pura tidak mau padahal menunggu orang lain lengah. Yan, tadi saya balik sekolah mau kawani. Yang tadi kan di sekolah siang mau salana era tuh. Marane kalamun. Angger da marane mah pasar ngaliarkeun tas atuh. Ngaliarkeun talus atuh, suka membuka aib orang lain. Mana kenal pik? Iya kenal. Kenapa bahasa Sunda? Hafal Apa? Kecia, eta buku sa. Mana mah bae mau bunuh. Si Ian nih ambekna sabawa air. Langsung di opi deui cenah. Alah, kebudak. Hayang ki ieu susu.
Ari-mari na nalaot. Ano na to? Yan. Dapat